Bismillahirrahmanirrahim. Hukia parantos dikisahkeun anna Isa alaihi salam bahwa Nabi Isa alaihi salam kana saihan pernah berjalan-jalan fanadhara sawaktos Kangjeng Nabi Isa jalan-jalan, kemudian Nabi Isa melihat ila jabalin kana sebuah gunung alin anu luhur anu tinggi. Faqasada kemudian Nabi Isa alaihi salam naik mendaki hu kana eta gunung anu tinggi teh. Begitu Nabi Isa alaihi salam naik kana eta gunung, faidan huwa maka kaget Nabi Isa alaihi salam bisohratin ningali sebuah batu anu gede anu licin fi dzurwatil jabali di luhur gunung atawa di puncak gunung. Asyaddu bayadun minal labani anu mana eta batu tia teh warnana lebih putih daripada putihna susu. Fatofa kemudian Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ngurilingan haulaha kana seputar eta batu licin teh. Fata'ajjaba maka Nabi Isa alaihi salam merasa kagum min husniha husabab ningali betapa indahna eta batu teh. Masya Allah, di puncak gunung aya sebuah batu anu licin anu gede warna ge unik lebih putih daripada susu. Pasti urang ge lamun menemukan eta bakal kaget, bakal kagum urang oge. Sawaktos Nabi Isa alaihi salam ngurilingan kana eta batu, barijeng merasa kagum melihat eta batu. Fa'auhallahu ilaihi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ka Nabi Isa alaihi salam. Saur Allah, ya Isa, wahai Isa, atuhibbu an ubayyina laka, nah anjeun resep kaulah memperlihatkan ka anjeun a'jaba min hada kana perkara anu lebih takjub, anu lebih mengagumkan daripada eta batu. Qala Isa alaihi salam kemudian saur Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, na'am sumuhun ya Allah, abdi resep pisan hoyong pisan ningali sesuatu anu lebih mengagumkan daripada ieu batu. Fan falaqatis sakhratu maka ketika kitu beulahlah ieu batu licin teh. Fa idzan begitu ieu batu teh beulah maka kaget huwa Nabi Isa alaihi salam bisyaihin kusabab ningari seorang aki-aki piha dina lebet eta batu teh. Masya Allah, dina jero batu aya aki-aki, rek kumaha urang teu kaget coba. Alaihi madra'atun minasy'ari, eta aki-aki anu keur aya di jero batu teh memakai jubah tina rambut. Ieu aki-aki teh make baju berupa jubah anu dibuat tina rambut, atau bisa jadi rambutna aki-aki ieu saking ku panjang dan saking ku lebat sehingga rambutna aki-aki ieu sekaligus menjadi jubahna eta aki-aki. Wa baina yadayhi ukazatun, sareng di hadapan eta aki-aki teh terdapat sebuah tongkat. Eta aki-aki teh keur hareupan tongkat. Wa biyadihi idabun, sareng dina panangan eta aki-aki teh terdapat anggur. Masya Allah, maha kawasa Allah. Wa huwa qaimun yusalli, eta si aki-aki teh
dina jero batu teh nuju nangtung ngalaksanakeun ibadah salat. Fata'ajjaba Isa alaihi salam, Kanjeng Nabi Isa ningali kayaan seperti kitu kagum luar biasa. Faqala, kemudian nyarios Nabi Isa alaihi salam, ya Syaikhu, ma hadzal ladzi ara, wahai aki-aki, naon sih ieu anu keur ku kaula ditingali teh? Isyarat naon si wahai Syekh? Kok di hadapan anjeun aya sebuah tongkat sareng anjeun memegang sebuah anggur? Qala, saur eta aki-aki, rizqi fi kulli yaumin. Wahai Tuan, ialah anggur merupakan rizki kaula setiap hari. Masya Allah, maha kawasa Allah memberikan rizki ke seluruh hamba-hamba. Sekalipun aya makhluk Allah di jero batu, Allah teu pohon, Allah tetap mampuheun memberikan rizki ka eta si hamba. Nu matak atuh komo deui urang hidup di alam terbuka, hidup di alam bebas. Iraku sih Allah teu ngarizkian ka urang. Ulah sok sieun teu dirizkian ku Allah. Tinggal urang nak daik berusaha dan berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin giat deui untuk menjemput rizki di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah sok loba ngeluh, lebih baik lobakeun ngadoa jeung berusaha. Faqala, kemudian nyarios Nabi Isa alaihi salam lahu kaita aki-aki, mundu kam sanatan ta'budu fi hadhihi sahrati. Wahai aki, sejak tahun mana aki ibadah dina jero ieu batu? Faqala, saur eta aki-aki, mundu arba'i mi'ati sanatin, kaula parantos ngalaksanakeun ibadah di jero ieu batu selama 400 tahun. Masya Allah, 400 tahun ibadah di jero batu tanpa sedikit pun ngerasa kelaparan. Jeung ku Allah gitu diantep, tiap hari selalu diberikan rizki berupa anggur. Maha kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Isa alaihi salam, kemudian nyarios Nabi Isa alaihi salam, ya ilahi, ya Allah pangeran abdi, akhlaqta khalqan afdala min hada, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih utama daripada ia aki-aki? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu ke Nabi Isa alaihi salam, lau anna rajulan min ummati Muhammadin, wahai Nabi Isa, seandainya aya seorang di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adraka syahra Sa'bana, menemukan bulan Sa'ban, fasalla lailatan nisbi, kemudian eta si jalma teh melaksanakan salat nisfu, salat al-baroati, nyaeta berupa salat baroah, salat di malam nisfu Sa'ban. Lahia, maka eta jalma nu ngalaksanakeun salat nisfu Sa'ban, afdalu, eta lebih utama indi bagiku, min ibadati abdi hadza, daripada ibadah hambaku anu ieu, arba'a mi'ati sanatin, selama 400 tahun. Masya Allah, ialah keuntungan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ibadahnya sedikit, tapi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dibanggakan daripada umat-umat lainnya.
Maka beruntunglah orang semua dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal orang na baik turut taat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah badung-badung teuing hirup teh. Ulah kajongjonan teuing hirup teh. Lobakeun ibadah komo di akhir zaman seperti kieu mah. Masyaallah, masyaallah. Ku nikmat-nikmatna umat Kangjeng Nabi Muhammad, ku disayang-sayangna, ku dimanja-manjana umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Allah Subhanahu wa taala. Faqala Isa alaihi salamu, maka nyerios Nabi Isa alaihi salam, laitani kacida pisan kaulah hayang kuntu min ummati Muhammadin, hayang teuing kaulah jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu matak doa Nabi Isa ieu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Isa alaihi salam bakal kembali deui turun ke alam dunia engke di akhir zaman menjelang detik-detik hari kiamat. Dan beliau Nabi Isa alaihi salam akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahratur Riyadi ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Zahratur Riyad. Matak sing hade dina malam nisfu Sa'ban ieu urang belum tentu bisa bertemu deui jeung malam nisfu Sa'ban tahun depan. Yuk urang manfaatkeun malam nisfu Sa'ban ieu untuk memperbanyak ibadah. Anu mampu sholawat buru-buru perbanyak sholawat, anu baroga duit buru-buru sedekahkeun, anu resep salat buru-buru laksanakeun salat, baik salat tasbih, salat hajat, salat tahajud dan lain sebagainya. Nu resep maca Al-Qur'an, yuk tamatkeun bila perlu Al-Qur'an sakeluarga rempuk. Namun aya keluarga limaan bagi lima tah Al-Qur'an teh tamatkeun, ulangan Yasin wae tiba heula tiap nisfu Sa'ban teh Yasin geus wae sakali-kali atuh. Tambahan atuh sakali-kali mah beres berjamaah di masjid, di majlis orang membaca Yasin 3 kali, pulang ke rumah terus baca dari surat Ar-Rahman, Al-Muluk atau surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Bila perlu tamatkeun, lamun kuat mah sapeting tah rempuk sakeluarga, piraku deui teu tamat mah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik ka urang sadayana sehingga orang sadayana terus-terusan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan orang yang telah lalu, sareng mudah-mudahan orang senantiasa mengisi sisa umur orang ieu dengan berbagai ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.